hukum asal bahwa niat itu wajib dibarengkeun jeung takbir ti mimiti hamzah nalapan al nepikeun karo nalapan akbar. Itu yang disebut dengan muqaranah hakiki. Nah ini nih bala budak ya hukum asal, hukum anu amang moal mampu dan saya pun tidak mampu nepikeun ka muqaranah hakiki gini. Bala budak ngan ieu urang jelaskeun ya, bahkan teu meunang henteu alias kudu ayyastahdira kulla mu'tabarin fiha, ngahadirkeun seluruh anu dikudukeun dina niat. Nah, anu kudu dikudukeun dina niat teh usolli pardon duhri, oke nu kudu dina niat kan eta usolli mu'tabarin fiha teh naon usolli usdul fi'li ta'yin fardiyah mimma maro teh wa guere jeung nu sanesna qosorna imaman makmumanna iktidana dan lain sebagainya. Itu wajib dihadirkan ti mimiti al lapan Allah summa yastamirra mustasiban langgengkeun ente qasdu salat fardu maghrib makmuman eta teh lidzalik ila ro nepikeun ka ro nalapan akbar. Wah ieu muqaranah hakiki ribu urang makan begitu. Urang mah niat teh henteu ti mimiti al nepikeun karo nabar, tapi urang mah palebah loh tarik aya niat al can aya sia tujuan kalakah kaget nyebutkeun al teh sia al geus aya can kos dulu mun ngarenteg teh mah pas al aya can ngarenteg acan ieu dah munculna sejak kaula gitu dah loh tadi dinyamain saja kaulah sholat fardu maghrib 3 rakaat madhab ka kiblat makmum karena Allah leungit weh hu akbar geus eueuh deui. Padahal lamun mengikuti kaul ieu kita itu wajib muqaranah hakiki, bener-bener qasdus sholat fardu maghrib makmuman itu harus hadir ti mimiti al nepikeun kabar. Itu kaul pertama, dan yakin anda tidak mampu termasuk saya sendiri. Wafi kaulin tak udah mengeluhkan dia ke anu al-muhtar dihanap cek sakaul yakfi kornuha bi awalihi tu kudu ayeuna niat ti mimiti takbir nepikeun ka teu kudu niat teu kudu muncul hadir ti mimiti al nepikeun kabar cek Imam Rafi'i mah nu penting di awalna. Ayo cek Imam naon hese deui wae maneh cek kaul ieu nu penting pas ngucapkeun al ente geus muncul qasdu fi'li salat fardu maghrib makmuman al lah geus acan keneh maneh Allah maneh mah ke dina Allah can asup keneh ngirup kaul ieu aya deui dina kitab Majmu' jeung Tanqih aya keterangan tah ieu nu diamalkeun ku urang al-mukhtar kaul nu dipilih teh adalah kaul nu dipilih Imam Haromen jeung Imam Ghazali nu nyebatkeun annahu bahwasanya nayak dina niat teh cukup al-muqaranah urfiyah nu penting babarengan ceuk ngurep teu kudu hakiki nyata-nyata bareng ti mimiti al geus muncul qasdul fi'li teu kudu ayeuna ti mimiti al nepikeun kabar aya ayeuna istihdar teu kudu nu penting mah aya di antara al jeung bar we lah eta geus asup kana babarengan ceuk urfi. Contoh babarengan ceuk urfi ge pan babarengan teh mang aya model amang jeung pamajikan babarengan leumpang heuh beureun goreng-goreng ge lamun hakiki babarengan mah kieu beureun leumpang teh bareng bener. Ayeuna nungtun pamajikan rada di tukang urang leumpang dihareup pamajikan di tukang babarengan tuh hakikatna babarengan nyanta tuh lah urang geus buku urang dihareup eta di tukang pamajikan babarengan kumaha tapi cek adat amang babarengan teh disebut babarengan. Contoh deui amang balik ka imah suatu saat geus kawin datang ka imah abdi pamajikanna eraan ngataguan dina motor di luar amang asup ka imah abdi assalamualaikum waalaikumsalam kang mupasirin tong saha sareng bojo tuh nyebat ge sareng bojo mana sorangan ka ini mana pamajikan itu dina motor
nyebut naoge sareng bojo tetep gitu teh sasareng padahal aslinya sasarengan atau sorangan kayak sorangan tapi cek urap sasarengan sasarengan lah gitulah selama cek urap itu disebut sasarengan geus mahi muqaranah urpiyah ayeuna kieu nyebut Allahu Akbar diantara al jeung bar ente ayeuna boga qasdu fi'li qasdu salat fardu maghrib cek urap babarengan geus cukup gae palebah loh tak itu makna muqaranah urpiyah. Jadi Kang ieu teh kumaha ieu mah masalah muqaranah bahwa niat itu wajib babarengan jeung takbiratul ihram sekalipun muqaranah urpiyah kaul mukhtar Imam Haromen jeung Imam Ghazali tarif niat qasdus we angeut lain ngarenteg qala Ibnu Rif'ah cek Ibnu Rif'ah di komentar innahu al-haq ieu cenah kaul nu bener mah ieu nu bieu teh muqaranah urpiyah ieu cenah geus aduh didukung euy allazi la yajusi kades ya kade ente matwakeun nu lain geus nu ieu nu bener mah nu lain mah tong didenge lah la yajuzu siwahu bahkan cek Imam Subki man lam yakul sajalma teu ngucapkeun kaul nu ieu bakal was-was geus ieu tepikeun ka masyarakat mah nu penting aya qasdul fi'li qasdu salat fardu maghrib antara al jeung bar rata-rata dina loh geus cukup dina muqaranah pan lamun ningali kana kamari bab wudu pan niat ge kudu muqaranah jeung bi awali geus liwajin kuduna kan ge beureun begitu plek urang teh geus aya qasdul wudu karena awal wudu kan di dieu lamun teh mah cai maju urang can niat karek nepikeun ka irung karek niat otomatis ieu kudu di kumaha deui kahar tidak wudu mah bisa dikumah deui kumaha lamun ayeuna salat awal salat al takbiratul ihram teh beureun al aya maneh niat palebah loh berarti al da teu kaniatan berarti awal salat maneh teh lain Allahu Akbar tapi naon Allahu Akbar sieun kan nu kaniatan tina loh berarti nu kaniatan Allahu Akbar berarti alna teu kaniatan piraku alna kudu dibalikan deui Allah karek niat hu akbar al naon sih teh make kudu al tan dibalikan deui alna da alna teu kani jika cara wudu nepikeun kana irung karek niatan kadina kudu dibasuh deui ye ge ucapkeun deui cenah alna apan milaku goblok kudu gitu Allahu akbar al piraku kudu kitu nah gitu atuh mang bahasan tah palebah salat diham ura karena hese muqaranah hakiki kudu babarengan jeung al katakeun bae palebah loh ge alna teu kudu dibalikan deui teu kudu cara dina wudu tina irung kaluhur teu kudu dikumah deui gitulah kira-kira apa nah itu dina salat ieu geus munang ijtihad ulama ieu karunyaeun ka urang ieu teh karunyaeun ka urang nepikeun ka ayeuna karunyaeun boro-boro ngabahas masalah muqaranah hakiki niat pabelit ke kalamun amang kudu ayeuna timimiti al bakal ayeuna was-was jadi kena gitu bakal gitu kena nah geus lah baik tina loh kang beureunan alna teu kaniatan balikan deui atuh sia Allahu akbar al halo aing nepikeun ka kituna salat coba teu lamun disaruakeun jeung wudu kan kudu nama kitu meureun kudu nama Allahu akbar bahkan lebih ekstrim deui mang wa ingdal a'immati salasah menurut imam nutilu Maliki Hanafi Maliki Hambali Ahmad Hambal Hanafi Maliki Hambali itu mang ya juzu takdimun niat ala takbir biz zamanil asir niat ti heula memeh takbir heg jadi pas waktu takbirna sia eueuh niat kira-kira hese mending ngilu ka dieu usolli fardal maghribi geus aya tujuan salatan usolli fardal maghribi geus aya tujuan salatan geus Allahu akbar keur takbir eueuh nanaon geus ah kan tadi memeh takbir geus aya tujuan salat fardu maghrib teu nanaon niat miheulaan takbir bi zamanil yasin saking ku hese-hese na muqaranah nya batur mah niat heula tuluy takbir
alus kan kaul mukhtar tadi leuheung aya di tengah tapi sebenarnya itu bisa disebut alus karena begini Bang. Menurut Imam Nutilu daripada niat aya dina palebah loh di mana alna teu kaniatan mending keneh niatna heulakeun cek Imam Nutilu jadi usolli fardol maghribi geus aya tujuan salat fardhu maghrib geus aya Allahu Akbar tuh jadi al ti mimiti alna geus kaniatan dan niatna leuwih ti heula teh saking kumudag tarik di beja kan urang mah gitu tetap dina Allah alna teu kaniatan sedangkan awal salat itu al tapi kan bae biaya kaul muhtar dan itu memang yang harus dipatwakan ke orang awam karena lamun dipaksa-paksakeun kudu babarengan jeung al muqarana hakiki warepot bakal pecah kabeh jelema bakal pecah tungtungna moal jadi tungtungna geus sekalian teu salat geus bahaya kan geus kitu ya teh karunya wallahu a'lam.